Bismillahirrahmanirrahim. Niting wanci nu mustari ninggang mangsa nu utama. Dinten ieu urang kasumpingan cecaka gandang pertengtang empi pangbagea ku acara adat Sunda garapan tilingkung seni Nyi Pohaci Kang Janger anu tinggali Wadas Purwadadi atuh kerja sareng oge Ibu Juru Rias Mama Engke diabadikeun langsung Sagilek Production Kang Dahlan pengabdi momen anu kelintang indahna mapang panganten Nyi Pohaci Mage Larang.
janji pasini nu kamari kiwari baris ditagih janji pasini baheula kiwari baris dipenta anaking jimat awaking hidup geus tepi ka tempat nu dituju niatan ku niat anu suci kedalkeun ucap Bismillahirrahmanirrahim. hareup pawakil di panganten lalaki manawi sok atuh. Waalaikumsalam. Rampe. Gitu. Naon? Mane mah pondok sinyalna teh tepi. Mata kami awak kudu jangkung. Atuh pondok-pondok ting awak teh. Sok. Jangan kadituna maneh budak pondok meni goreng patut. Naon kangkung make uyah. Anu jangkung siga aja. Balak jamu Kaditu lewat Kediri dulu saya kaget ada tamu. Abang datang kemari. Naon? Iya. Jauh. Datang. Bener awak apa sih? Gantian ka dieu. gantian Tuh alus dipimah maneh awak ke pondok apa? Aing mah awak maneh bisa ngelekeun uing, maneh bisa asup. Lamun maneh eleh
balik deui ka kalian sana. Jangkung moal ditarajan. Lemur batur abah Setan erakeun di urang teh mapakeun panganten ti kalian sana. Setan Ayo punten ibu, orang sudi mampir orang kalian sana. Abdi mah teh kapungkur teh gaduh carok teh pendek wae. Pendek wae. Ini enggak bergawa kelintu. Itu aing mah bebas tara pikir sia tara aing mah. Abana bebas aing mah. Abuna lagi ini Abuna lagi salingkuh aing geus salingkuh tuh hatur ka parikuon. Pada ku kaler. Apa jurig ya Allah ya Rabbi. Neneng. Neneng kumaha Neneng mingkir ngabah atuh cuy. Iya. Oh. Mingkirnya abah ngajangkung. Eta mah pondok. Eta mah pondok rek naon. Sering ngurus tujuh. Itu pakawelan jangge boy darah.